Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka salikur nanya pamiarsa 20 hiji. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga anu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Malah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamangna sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Palintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarape nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka 20 hijina. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot ngerezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Sajongjongan mah Dewi Tunjung Biru teu bisa mengah barang nempo kanyataan barda dina kayan tatu alatan kakeunaan ku panarajangna. Aya rasa kaduhung anu teu bisa dijelaskeun. Tapi kagok sangu geus jadi bubur. Pikeun Dewi Tunjung Biru hatena bener-bener geus poekeun. Harita di jalan sangkan kanyerina bisa kaubaran. Iwalti kudu ngapina sabarda. Kalayan temikir panjang deui Dewi Tunjung Biru harita ngajorrat deui luncat nyerang ka barda ku jurusan leuwih bahaya. Harita dua sinar bodas ajian guntur bumi ngabarasat nyamber lir kilat. Keneger sorana meninga jeleger tarik mata katorekan pikeun anu ngadenge. Pabaur jeung hiji kalangkang anu nyamber awak barda. Wah! Ajian guntur bumi ngadon malik narajang ka Dewi Tunjung Biru sabab jeri menonyar datang tetela ngapalikeun deui panarajang ti Dewi Tunjung Biru. Sabelah awakna kasamber ku ajian sorangan anu balukarna. Dewi Tunjung Biru ngacuralit terus ragrag nyang saya bari rongheapan. Mata Dewi Tunjung Biru setengah molotot bari neuteub ka hiji dedegan anu nyalametkeun barda. Guru, cek Dewi Tunjung Biru setengah ngagorowo ka saurang lalaki. Mutaya lian geuning
eta teh Arya Wicaksana anu jadi guruna. Radi leuwih ade hidup gerabalaka ulare ngagugu deui nafsu eang geus nyao sanu sabenerna salira Radi jeung deui hidup kudu nyao sanu sabenerna eang anu pernah jadi guru hidup dumazar kana pamenta Syekh Ali Kuro. Kitu harita ngandikana Arya Wicaksana bari ngakibikeun awakna kibeng sapada harita leungit wujud aslina Arya Wicaksana cangelek harita dihareupeun Dewi Tunjung Biru alias Ratih geus ngabedega hiji makhluk dikasieun nyaeta Kalagenggong. Para wargi sadayana kumaha geuning ieu Arya Wicaksana alias Kalagenggong bisa apaleun yen Dewi Tunjung Biru teh nyirati ieu carita nama pamiarsa. Carita sabulan katukang nalika Dewi Tunjung Biru ninggalkeun padepokan anu aya di Nusalarang nu aya di tengah Situ Lengkong Panjalu. Arya Wicaksana manggihan sacuwir lawon biru nu nyangsang soeh dina rungkun anu ngagiut. Sanggeus ditalungtik tetelah eta lawon tina tungtung lawon anu tikait tina tungtung baju nu jadi muridna. Dumasar kana kasaktian ajian kacalopian yen Dewi Tunjung Biru sabenerna nyaeta Nyirati anu keur maluruh Barda. Nyati harita Kalagenggong langsung ngudag Nyirati anu ngakukeun ngaran Dewi Tunjung Biru ngajugjug ka Gunung Purbaya. Kabeneran di setengahing perjalanan Kalagenggong ditepungkeun jeung Syekh Ali Kurosan anu ngabejakeun yen Dewi Tunjung Biru geus miang jeung kalasrenggi ka Nagri Sabah. Sanggeus pamitan ka Syekh Ali Kuro, Kalagenggong anu masih keneh mirupa Arya Wicaksana langsung ngabiur lumampah ka Nagri Sabah. Nyatana nagrina Nyimas Banuwati anu kiwari dirina geus aya di antara Nyiratih jeung Barda katut kalasrenggi. Barda anu masih keneh nandangan karipuh jeung rasa kakaget nu luar biasa. Harita maksakeun diri nangtung bari sasampoyongan ngadeukeutan Dewi Tunjung Biru anu keur sumegrug ceurik bangun anu kanyerian. Barda hayang ngayakinkeun yen Dewi Tunjung Biru teh memang bener-bener Nyirati. Nyai nah leres salira teh Nyirati di Karang Galih. Cek Barda tumanya semudu mareuda. Dewi Tunjung Biru cengkat bari neuteub ka Barda. Lalaunan leungeunna mukakeun salendang nu salela ieu dipake nutupan rusiah diri anu sabenerna. Nalika salendang biru dibuka anabre tina rarai pameunteuk nu geulis Nyirati kaciri ebreh pisan ku Barda. Sakadapan Barda teu bisa mengah. Hatena ngadadak asa ancur pabaur jeung rasa sedih nu taya papadana. Dirina gede rumasa pernah mere pangharepan ka Nyirati anu dina wangkid harita aya hareupeunana. Mana pantas mun Nyirati nepi ka maluruh jeung ngamuk ka dirina oge. Duh, Nyai, akang hampura, akang rumasa gede dosa. Akang rumasa geus pernah mere harapan ka Nyai. Akang pasrah mun Nyai ayeuna rek males segala rupa kapeurih ati ka akang. Kang, kutan teh kitu akang tega ngantunkeun abdi. Abdi mamaluruh ti sirikna ka unggal jalmi nganaroskeun akang. Turun gunung unggah gunung dugi ka hiji mangsa. Pengen pituduh ti saurang kiai anu jenengan Syekh Ali Kuro. Yen abdi kedah ka Situ Lengkong
guguru heula ka yang ada wicaksana. Nu tetela eta teh geuning balad keneh akang. Balad akang keneh. Akang mah kitu paingan oge nya. Tega nganu senang-senang sareng nu geulis di ieu nagri. Kunaon atuh Kang? Umi nyarios di kapungkur mah anginten abdi teh moal ngantosan Kang. Nyi Ratih ngomong rada panjang lebar, nyicikeun sagala kapeurih nu aya dina hatena. Awakna semua geleter, ongkoh nahan rasa panas akibat kakeunaan ku ajian guntur bumi anu malikan ka dirina sorangan. Papakeanana kacili tutung jeung sarowe. Kulit awakna nu sampulur anu bersih kaciri semugeun, malah mah palebah gunung kembarna kaciri pisan. Kusabab sawareh pakaianana ti luhur mah geus rangsak teu mirupa. Hate Barda asa beuki rajet barang ngadenge omongan kitu ti Nyi Ratih. Komo deui basa nempo kayaan Nyi Ratih anu sabagian auratna geus teu katutupan. Harita Barda langsung ngarungkupan awak Nyi Ratih ku bajuna anu dilahan. Teu paduli sok sanajan dirina teu di baju jeung dina kayaan tatu. Awak Barda memang ngeusi ku otot kaciri keker, komo deui kayanana anu teu make baju katempona sembada jeung beuki gagah. Akhirna Nyi Ratih anu geus lulus deui hatena ngagabrug ngarontok ka Barda. Bae teh kendat nyegruk ceurik, laraina nyuuh kana dada Barda anu beureum kabaseuhan getih anu ngalai tina sela-sela bibirna. Kang, hapunten abdi Kang, hapunten. Cek Nyi Ratih bari nangkep pageuh. Sedangkeun Barda ngusapan salirana Nyi Ratih bangunnya pisan. Gancangna carita sanggeus sagala duduk perkarana jentre. Barda mawa Nyi Ratih ka kadaton nagri Sabah. Anu maksudna rek meredih widi tinu jadi bojona pikeun nyiar piobateun pikeun Nyi Ratih. Samemehna Barda ngabenyer ngabejer beaskeun heula perkara nu tumiba ka dirina jeung ka Nyi Ratih. Dibejakeun sagemblengna aya nu disumput salindungkeun. Saksina kala genggong jeung kala serenggi. Nya dumasar kana kajujuran nu jadi salakina Nyimas Banuwati ngijinan ka Barda pikeun lumaku ka puncak gunung Cermai dina minangka nyiar kembang Wijaya Kusuma pikeun ngubaran tatuna Nyi Ratih. Cunduk kana waktu ngiti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Barda pamitan tinu geulis Nyimas Banuwati anu jadi bojona sejamiang kapuncrut gunung Cermai anu aya di alam manusia. Samemeh Barda miang aya nu matak berat ka diri Barda. Kahiji kanu jadi buah hatena, kaduana Nyimas Banuwati anu nyaur semua harewos ieu cariosanana. Kang, abdi ikhlas ridho beli akang bade nikah deui ka Nyi Ratih. Mangga Kang, abdi ngawidian kanggo rencang akang di alam manusia. Darumaos abdi mamoal tiasa nyarengan di alam akang. Mung kaadil we ngabagi waktosna. Ongko hawatos ka Nyi Ratih. Beli kalalembang da abdi oge ngartos atuh kana gerak-gerikna da sami-sami istri Kang. Suksanaos abdi sareng Nyi Ratih benten Allah. Itu cek Nyimas Banuwati anu ngajadikeun Barda kacida bingungna. Pamiarsa sadayana ngendek sabulan ti harita Barda nu ngalakonan tapak di puncak gunung Cermai. Akhirna hasil pamaksudana nyaeta menangkeun sapasang kembang Wijaya Kusuma anu dipake syarat pikeun nambahan tatu nu aya di dirina Nyi Ratih, tatu anu aya di dirina jeung tatu Nyi Ratih. Kayaan Nyi Ratih anu geus cager deui katempona sabeuki geulis wae. Tapi pikeun Barda teu ngajadikeun dirina kagoda.
kusabab hatena kacida beratna mun kudu miduakeun Nyimas Banduwati. Tapi teu kitu dina mangsa Barda saja balik deui ka negeri Sabah. Kala genggong kaburu datang nepikeun amanat ti Nyimas Banduwati. Sangkan Barda nikah heula jeung Nyirati. Akhirna Barda nurut kana kahayang Nyimas Banduwati nyaeta pikeun ngawin Nyirati. Atau Nyirati rek dikawin di lemburna nu katelah Karanggali. Nyati saprak harita Barda ngawangun rumah tangga anu aya di dua alam. Kahirupana ayam tentrem, bebuhan tekendat-kendat, muji syukur kanu agung, muja kanu kawasa, menta-menta karedoanana. Pamiarsa sadayana, cag, urang tunda heula lalampahan Barda, anu tos ngawangun rumah tangga di antara dua alam, nyaeta alam manusia sareng alam gaib. Kanggo salajengna mangga urang luar lampahan Ki Jantra anu tos lami katunda. Tung karatak taneuh disabudeureun kuha kalaweling kadengena jiga aya nu nincak uji suku makhluk raksasa. Kayaanana ngageter batu-batu anu narangkon dina lamping pating karatak barulah saterusna muruluk pating gulutuk sing horeng di jero guha kalaweling anu poek meredong aya saurang manusia anu keur tapa. Kayaan warugana anu jangkung ngan ukur tinggal kulit anu mungkus tulang itu cuk paribasana. Leungeuna anu belah kenca geus teu walagri alias cempreng. Sedangkan sakujur kulit awakna geheng jiga anu urut meuleum. Matana anu jero urar giler semu hurung. Tum kodoblak sora lengkah anu ngandung kakuatan sakti karasa ngageleter deui. Malah makayan di jero guha sakapeung jiga nu arek runtuh bakating ku kuat-kuatna eta lengkah suku. Keur kitu tepati lila hiji kalangkang hejo ngagaya bag ngalayang. Sakedeung nu saterusna ajeg nangtung hareupeun hiji manusia nu keur tapa. Gera hudang Jantra, gera lugai Jantra. Ilaing geus manjing 700 poe ngalakonan tapa di gua kalaweling. Gera lugai Jantra. Itu cek eta sora makhluk anu beungeutna mirip mirupa iblis. Matana nu beureum ngan ukur hiji, buukna panjang jabacar. Irungna ngeluk jika papatuk ekek, huntuna paranjang anu tungtungna marencos jika huntu ragaji. Pakaianana make jubah beureum anu kekelebetan katiup angin. Ki Jantra anu digerowanana, anu mana Ki Jantra mangrupakeun musuh bubuyutan Barda anu 2 tahun katukang salamet tina pancabahaya nu aya di Gunung Purbaya. Harita Ki Jantra anu kapiuhan alatan tarung jeung Dewi Tunjung Biru. Awakna nyangkorah teu walakaya nandangan kasakten nu tumiba ka dirina. Tapi dumasar umur Ki Jantra nu can kuduna palasrah di kalereun Gunung Purbaya ngablesat cahaya beureum nu saterusna ngagulung jeung mungkus awak Ki Jantra. Ki Jantra nyawana geus nati korote salamat deui dibawa ku saurang raja iblis, dibawa ka hiji guha nu aya di Gunung Arjuna. Eta guha nu katelah guha kalaweling nu kiwari dipake tapa ku Ki Jantra salila 700 poe. Mata Ki Jantra henteu pernah dipeureumkeun salila 700 poe tapana. Sabab hal eta kiwari mata Ki Jantra, kusabab hal eta kiwari
Mata Ki Jantra jadi beki cang jika lampu patroma. Balukar anu ditimbulkeunana kayaan di jero guha kalawali anu poek dumadakan jadi cang. Nasa jaroning cangna di jero guha breh beungeut Ki Jantra anu beki pikasieun atra katempo. Beungeutna nu belah katuhna geus eueuh kulitan alias ngan ukur tulangna wungkur. Ngajadikeun sakabeh jeroanana katempo mata kinggiapeun. Sedengkeun nu sabelah kencah kulit beungeutna tutung. Serenge Ki Jantra nyerenge seuri mata pikasieun. Seurina lir ibarat tangkorak anu atok-atokan dibarung ku sorot matana nu hurung ngempur. Alus Jantra, ilaing lulus jadi murid kula. Ilaing bakal neruskeun kapamimpinan kaula di Gunung Arjuna deuleu Jantra. Cek Raja Durawisesa anu bahu denda di kerajaan iblis puncak Gunung Arjuna. Pikeun Ki Jantra harita kacida sugemana hatena bungangang hatena pinuh ku kabunga. Komodei mun geus inget kabar dan jadi musuhna salila ieu geus jadi hiji katangtuan ukayaan dirina ayeuna anu diwaris kadigjayaan asa pamohalan mun teu bisa ngelehkeun barda teh. Kajaba teh eta Ki Jantra aya hate kadua leutik kanyeratih anu geulis taya bandinganna. Nyanggakeun sembah pangabaktos Jungjunan. Hatur nuhun kalayan laksaketik kabingahan. Simkuring nampi kana elmu sareng kasakten anu tos dipasikeun ku salira kasimkuring kaulanon Jungjunan. Cek Ki Jantra sorana semu ngoso bari acong-acongan nyembah ka Durawisesa. Ditarima sembah pangabakti andika ku kaula Jantra. Ayeuna ilaing gereuda jung geramandi di talaga jahanam anu aya di handapeun jungkrang pikeun nyampurnakeun elmu ilaing deuleu Jantra. Mangga Jungjunan sadaya parentah ti salira kusim kuring baris dilaksanakeun kaulanon Jungjunan. Alus Jantra. Dan memang sakududa ilaing kudu kitu ongkoh kapalang murtad kagok asong jadi murid kula. Sing inget mun ilaing geus anggeus mandi gancang tepungan kula di karaton deuleu Jantra. Sanggeus ngomong kitu Durawisesa nenjrageun suku kencana nu saterusna ngablesat deui indit ngajugjug ka karatona nu aya di puncak Gunung Arjuna. Para wargi sadayana caturkeun di wetaneun puncak Gunung Arjuna. Harita teh aya hiji lamping anu nangtawing. Angin di sabudereunana pating salewor. Kadengena ngaguru handaruan. Ngagiringkeun halimun ka sakurilingna. Seorang oge moal aya nu nyangka yen di handapna eta lamping aya jungkrang. Kusabab kacirina eta lamping marupakeun pamandangan endah pikeun jalma-jalma anu nempona saliwat. Cadas hejo anu lumutan dipapaes ku batu-batu nu sareukeut ngajejer minuhan sisi-sisi lamping. Sedangkeun handapeunana aya hiji talaga anu caina hideung letrek. Kajaba teh eta cai talaga teh ngaluarkeun bau bangke anu nyengat pisan. Sisi talaga hideung dipinuhan ku tetangkalan nu carucukan. Jeung anehna posisi dauna teu munasabah kusabab aya di handap sedangkeun akarna ti luhur.
manuk-manuk bangke pating gaya bag marawalayon anu saterusna diragrag-ragrageun ka eta talaga bari ngaluarkeun suara nu pating jererit matak pikakeun. Gerenggengna suara iblis anu reang di luhureun mega marangan Ki Jantra nu datang numpak hiji makhluk mangrupa naga. Gaya bag eta makhluk anu mawa Ki Jantra nyuai-nyuaikeun jangjangna hiber muter luhureun talaga hideung. Heuleut sapanyebahan naga birawa anu dipake tutumpakan Ki Jantra nyirorot turun ka pelebah batu meber. Jeleg naga birawa napakeun sukuna beurna unggut-unggutan letahna cagakna ngelel letah cagakna ngelel siki matana nu hejo pating gurinya. Cerut Ki Jantra turun nangtungna semu bongkok leungeunna nyekel iteuk tina tulang anu sisina seukeut lir ibarat mata pedang guguri lapan kasorot ku cahaya bulan. Sorot matana pikasieun angker mancok ka talaga hideung sedangkan beungeutna nu sabelah ngan ukur tinggal tulang kaciri jerona usik-usikan estuning matak kapiuhan keur sakur anu nenjona. Wer seo angin ngadadak ngahiup nebak coba hideung Ki Jantra anu geus sarweh ririapan. Gerem Ki Jantra ngagerem ngeluarkeun sora anu ngagerem aweuhan ngeundeurkeun cai talaga anu ngagolak beuki hideung. Jungjunan kula nada widi wire tidak daget ayeuna simkuring saja ancrug teuleum kana eta talaga iblis ikeun nyerahkeun diri janten wadia balad Jungjunan. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu pamiarsa sadaya harita niatna Ki Jantra anu geus murtad jeung musyrik rela nyebakeun diri demi kahirupan dunia anu teu lila. Keur kitu barakata kadenge aya sora anu seuri bangun anu geunah naker bari nembalan. Jantra bagea ilaing geus pasti bakal jadi balad kula di dunia bo di neraka. Age geraan ceruban dika katalaga baka gerarazakeun kanikmatan dunia nu bakal dibikeun ku kula gandika deuleu Jantra. Cek sora Durawisesa si raja iblis laknatullah. Ki Jantra sanggeus menang jawaban kitu teu ngalilakeun deui corelan culung gujubah. Ki Jantra gentak ngagajleng ngagejebur teuleum ngabaseuhan sakujur awakna ku cai talaga hideung anu bau bangke saujratna. Kerebek harita Ki Jantra teuleum kekerebekan teuleum sajero-jerona teu lila mucung hul ti belah kidul sakapeung deui mucung hul ti beh wetan bari ngojay suka bunga teu paduli sok sanajan caina kaambeul bau bangke. Kitu jeung kitu we kayaan Ki Jantra harita jika budak leutik anu bunga dibere cocoan. Tapi nalika Ki Jantra anteng-anteng keur kukucobakan dina talaga hideung anu bau bangke na atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna
kabujeng wadia balat ATE official atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadaya ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.